leos Nabi ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok wur ku tai onta swur rancucut katinggal ku Nabi anu nyeblokna katinggal wangsul deui eta Nabi ningang di bapa bari ka tempat nu nyeblokna turun badawi galot jeung aing moal teu kitu urang mah Pak Nabi maleos datang ka rompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul nah wih deui aya nu nyeblok kunaon ku tahi onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui weh salaki ibu tetulus ka masjid lantaran anu nyeblok kumaha ceuk ibu nah akang tetulus ka masjid aya nu nyeblok kumaha ceuk ibu tah bedog kadek jelema kitu mah eueuh kasopanan pisan jelema kitu maneh kira-kira teu wani geus tong aku urang subang ku aing nu kitu mah diontrogna yai nah ada Siti Khadijah mah teu kitu enyi lalakuan teh cenah nepi ka pas nah pernah kitu ngalaman enjingna teh Nabi teh init deui diseblok keneh enjingna diseblok keneh 3 kali diseblok ka 4 kali Nabi mah cicing heula nah ka mana nu nyeblok ningang di urang banyak teh hararayang mungkin nungguan nu nyeblok leos ka masjid Abu Bakar nanya ya Rasul kunaon kamari telat kumaha ceuk Nabi telat cing bapak lamun telat ka masjid ditanya alasan cek DKM kunaon Kang telat kamari rada gelo euy di ka masjid diseblok ku para pemuda eta nu di masjid pugu kaseuneun ayeuna mah urang eureun heula salat asar teh serang urang ontrog ku sararea gelut tuluy teh nah ari urangnya nafsu wae beres salat Abu Bakar laporan ya Rasul ngadeheus di lemur urang teh aya nu udur saha itu bumina ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longo biheung ayana hate bapak sifat kitu da di urang ge eueuh lamun abdi diseblok batur datang ka masjid nak nu nyeblok maneh teh anu teh gering bareuh genggerongna da moal teu jaipongan dorakati aing matakna maraneh tong kumaha wani kanu ngaranna gerhana tuh tempo nu nyeblok kempreng bareuh modar isuk oge urang mah Nabi mah henteu teu nerangkeun ya Rasul aya nu udur saha si itu ternyata nu nyeblok kumaha ceuk Nabi urang longo bring ti masjid ngalongok gek diuk gek calik gigireunana dirampak kumaha ceuk Nabi naon nu karasa ieu sabaraha poe 3 poe boga duit ka dokter teu aya ku siwel Nabi ngaluarkeun duit kop keur duit jempe tong dibeja-beja ka Abu Bakar tong dibeja ka Umar tong dibeja ka Ali dirahasiakeun kajadian nyeblok nama Pak bere duit geus dibere duit didoakeun sahabat ngaaminan Nabi wangsul kumaha calama eta ngaranang gabrug kana lututna Kangjeng Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nepi urang akhlak nepi ka dieu